Contoh sisindiran jeung cara nyieun sisindiran. Wilujeng nyakseni. Samping kage tahan dukuh di imah dikacaikeun nu matah hidup sing kukuh papatah guru dangukeun. Rarasaan kaciranjang teu nyaho kacibaduyut. Rarasaan awak lenjang teu nyaho awakna gendut. Hahaha. Hayang teuing kueh bugis teu bisa ngasakanana. Hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Duh, wadahmun keur mawa buku. Ulah sok heuri di kelas, wangsalna tas. Cara nyieun sisindiran. Kahiji, dina nyieun sisindiran bisa nyieun cangkangna heula karek eusina atawa nyieun eusina heula karak cangkangna. Ngan gampangna mah nyieun eusina heula. Dina nyieun eusina tangtukeun heula eusi anu hayang ditepikeun dina sisindiran. Eusina mah bebas wae, rek diwuruk, sile asih, atawa sesebred. Kadua, nyieun heula kalimah eusina, nyaeta padalisan katilu jeung kaopat. Misal, kuduna getol diajar, sangkan sukses kahareupna. Katilu, dina nyusun kalimah, kudu inget kana jumlah engang dina sisindiran. Nyaeta 8 engang atawa suku kata. Misal, kuduna getol diajar. Aya 8 engang. Kaopat, sanggeus eusina kapanggih kakara nyieun kalimah cangkangna. Carana teangan kalimah-kalimah anu padeukeut sora dina tungtung padalisan jeung eusi sisindiran nu geus dijieun. Tangtukeun oge naha rek nyieun sisindiran dina wangun paparikan, rarakitan, atawa wangsalan. Upamana, aya polisi ngalajar-lajar keur tugas di kantorna, kuduna getol diajar sangkan sukses kahareupna. Kalimah sanggeus kapanggih kalimah cangkangna hijikeun jeung kalimah eusina. Anu satuluyna jadi ngawujud sisindiran sacara lengkap. Kagenep, baca deui sisindiran anu geus dijieun. Naha geus luyu atawa sesuai jeung struktur atawa acan. Salajengna, cara ngakreasikeun sisindiran kana wangun media poster atawa meme nganggunakeun aplikasi Canva. Kahiji, siapkeun teks sisindiran anu geus dijieun. Kadua, buka aplikasi Canva dina handphone atawa laptop. Katilu, tuluy teangan template anu bakal digunakeun pikeun nyieun poster atawa meme dina kolom pencarian Canva. Kaopat, pilih template anu dipikahayang. Kalima, edit template ku cara ngeusikeun teks sisindiran anu dipilih sarta tambahkeun ku gambar anu saluyu jeung eusi sisindiran anu dijieun. Kagenep, saupama poster atawa meme sisindiran geus jadi, klik tulisan bagikan tuluy klik bagian unduh dina wangun JPG atawa PNG. Hatur nuhun.